Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana, mangga urang lajengkeun deui ieu carios anu katunda dongeng Sunda si Bopeng. Dina carios ngalalana mangga urang lajengkeun deui dina bagian anu ka-35 sareng anu ka-36. Palawargi kaum dangu mangga kanu neme singgah di channel ulah hilap like, comment sareng subscribe-na. Atur nuhun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan kasehatan kanggo urang sadayana kalayan ngabales karena kasayan palawargi sadaya. Hatur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Aditya jeung Ratna Palangi tuluy undur ti payeuneun Eyang Wiguna. Tuluy ieu dua nonoman kebat lengkahna nuju ka arah mata poe surup. Aditya katut Ratna lempang mipir gawir nulung kawing mapag jurang nulong kewang beras kahiji lembur. Kang, urang teu karaos geus dugi ka pilemburan. Leres nyai, itu aya warung tuang. Leuwih hade urang liren heula, urang ngeusian heula peujit geus asa peurih. Cek Aditya bari kebat lengkahna nuju ka warung tuang. Geek dua nonoman calik dina amben. Palayan warung tuluy nawisan, Aden Nyai bade pesen tuangeunna nun? Uing pesen pepes lauk emas bi. Minumna cai teh haneut. Cek Aditya, upami Nyai abdi mah samikeun wae bi. Ceuk Ratna Palangi bari imut. Duh, ieu dua nonoman meuni sarasi nu jajaka kasep ngalempereng si Wanoja lir widadari. Ceuk rentes palayan warung teu kungsi lila palayan datang bari mawa naon nu dipesen ku Aditya. Teu kanyahoan ti mana datangna jol di tukangeun Aditya aya sora. Kawas nu lapar pisan ieu jalma teh euy. Kawas nu lapar pisan ieu jalma teh euy. Cek lalaki jangkung badag make baju kampret hideung. Aditya teu peduli kana sora eta lalaki tonggoy tuang. Kurang ajar ieu mah hengkeluk teu malire ka aing. Pamuda keuyeub apu, sia can apal ka aing duaan. Hampura kisanak uing teu boga urusan jeung aranjeun. Cek Aditya bari teu paduli kadua lalaki eta. Hahaha, kurang ajar sia. Di wewengkon ieu moal bireu ka kami duaan. Aing nu boga gelar sapasang setan kanjut laer. Kitu cek dua lalaki eta. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana, jag dugi ka dieu bagian anu ka-35. Mangga urang langsung teraskeun kana bagian anu ka-36.
Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana mangga wilujeng ngadangukeun dina bagian anu ka 36. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana mangga urang teraskeun kana bagian anu ka 36. Aditya nyakakak nepi ka Cirambayan, Ratna Palangi imut bari nyidik-nyidik ka sapasang setan kanjut laer. Sapasang setan kanjut laer beungeutna lir beusi asak meuleum. Urang ajar sia. Ayo duriksa, urang bere pelajaran ieu budak ololeho teh. Siap Kang Duraksi. Sapasang setan kanjut laer noktak kerah baju Aditya. Ampun aki kanjut laer uing ulah disiksa, cek Aditya api-api ngalengis. Ki Duriksa boga maksud rek ngabantingkeun Aditya ka taneuh. Tapi reuwas kacida Ki Duriksa sabab ngadadak aya hawa panas tina kerah baju Aditya. Ki Duriksa narik leungeunna bari mundur. Hehehe. Kalah kamu mundur Aki, cek Aditya. Bari regot nginum cai teh. Montong sombong sia, rasakeun yeuh, cek Ki Duriksa bari ngiceupan ka Ki Duraksi. Wut. Sapasang setan kanjut laer nyebrut narajang ka Aditya. Dua peureub sapasang setan kanjut laer nyemprung ngarah kana careham Aditya. Plos. Aditya ngahindarkeun dua peureub ku gerakan kilat. Sapasang setan kanjut laer ngarubah gerakana. Duraksi ulah dianggap enteng. Euy ieu pamuda natra dina gerakanana. Ieu pamuda ilmu silatna luhung. Nya Kang Duraksa hayu urang serang ku ilmu silat setan linglung. Sapasang setan kanjut laer narajang deui ku gerakan ku jurus kawas jalma mabok. Kang, hayu orang sing hareupan dua aki-aki nurus tunjung. Ieu teh cek Ratna Palangi. Cekap ku akang oge Nyai. Calik Nyai mah. Saur Aditya bari masang kuda-kuda nu weweg alias pancuh. Wut leungeun jeung suku sapasang setan kanjut laer wut bet neang sasaran awak Aditya. Hiat Aditya mapag sapasang setan kanjut laer ku jurus-jurus silat naga wulung. Palamitra kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana cak dugi ka dieu carios dina bagian ka 36. Hatur nuhun palawargi anu parantos manteng setia di ieu channel. Mudah-mudahan sing tiasa ngahibur ka palawargi kalayan sing aya mangpaatna. Canak anu saena tinggalkeun anu aweuna mangga hatur nuhun wilujeng kantun kasadayana permios.